Ujas tuti sampean ku akan ditampi denging tangan loro disimpen puluning hati pun deing mastakati batur nuwun geran atuh kali tieta tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna muga Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan patida dina kasalahan urang pada saling lubarkeun hampura simala najan bari jeung akang ge sarua sok kakeunaan ku sifat salah poho bodoh jeung balangan anu geus jadi busana hirup di alam dunya sabab di mana tungkul sok rajin urang teh luput di mana tangah sok rajin urang teh lepat telepas dina hiji maratabat bener wae lain malaikat salah wae da lain setan tah ku kituna eueuh deui jimat nu paling ampuhna di jagat wayang-wayangan lintang ti saling hampura antara urang jeung urang atuh salajengna aya pikeresan naon Purwa ngeging silingi dongkap ka dieu memang aya perlu kula teh di mana hansa da jeung aja Senopati kaharep maneh jadi kaharep kapayun Gusti Seno aing teh jol ngagolak nun Sri Paduka nampi kana pangbagea salira kaula kalayan nyanggakeun sembah kaula aya dina dampa sampean panjenengan ditarima Ki Senopati kawuwuh Kakang Pati nuhun jadi punten kapungkeran sawios Kang kalih tieta hapunten tina naon rupiah kalepatan agung sareng alitna maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah nu ditedaku kaula ngera pada saling lubarkeun hampura pada kieu timbalan oge hapunten bilih telat meueusan maklum sim kuring teh beres dicukur nya nah geuning maneh kulan pan maneh teh jabrik dicukur kulan model baru kulantaran dicare ku pamajikan gondrong sanes naon eta enjing sim kuring teh nya eta ngiringan balap ngadahar kerupuk terus dibariskeun sadayana ai maksud teh ngadahar kerupuk ngan nu gigireun meureun rada minus panonna teh nya buk abdi beak satengah dihakan ku manehna samarukna bihun kitu beak satengah kagok beakeun we ku abdi ngan ieu je jangot ku abdi dikuku teh ameh jiga Haji Roma Irama itu bulan kalayan ye teh puntenna ieu mah intermezzo teunana atuh salajengna aya pikeun naon Purwa ngeging silingih ka dieu mangga bujang hingga ka punut marganing tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara Parang Sewu geuning aya naon ieu teh kieu cobi kulan Purwa dihaturan linggih saperkara kaula ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyaosan kana pangangkit di malam leres
kajurung jeung kejajab kurasa kasono anu luar biasa najan bari jeung pagiling gisik unggah poe di karaton da ai patanya mah jeung ani pertiluan saperti kieu teh langka kulantaran kapeto ku pancen sewang-sewa. Kapegat ku pancen bulan. Cunduk waktu prapta mangsa nitih kana wanci nu dipandang mustari. Urang bisa riung mungkulung bari jeung ngecageun tina pagawean urang salaku ais pangampih pajabat di negara. Ya, laras. Oge sakalian dina waktu nu salese ieu teh kaula salaku raja oge pribadi lanceuk ka maneh duaan ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna tumali ngeunaan sepak terjang banting tulang ngayakeun tindakan di negara teh estuning ku kaula katinggal teu ngijing sila bengkok sinembah satia satuhu kana rupaha program anu geus dicanangkeun ku diri kaula. Leres tak di dieu tangtuna moal aya haseup mun eueuh seuneu moal aya hasil mun eueuh proses tinangtu ieu teh najan tina media nyorot ka diri kaula salaku raja dasar tina pagawean anu hade unggul dina taun ka taun sayakti ieu teh meunang balarea ya Hasil sararea. hasil gotong royong hasil sabeungkeutan Tina sauyunan. paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan mun hai jadi saleuwi mun darat jadi salebak Leres. sabagja jeung sa kawajiban sahak jeung sakawajiban anu tangtuna teh teu pacorok kokot antara pagawean kaula diri maneh jeung senopati. Leres. Tangtuna kaula ngaapresiasi ceglegegna ngajen kana rupahan laku lampah sampean duaan khusus oge ais pangampih anu lainna mantri bupati anu sasatna ngilu aub dina ngayakeun pangwangunan di negara. Leres. Tangtu ieu teh urang teh Cobi. cicing di tengah masyarakat muncul di hareupeun publik anu yakin urang teh dipenta pertanggungjawaban ngeunaan janji-janji anu can katepi karahaya. Ya, leres. Tapi urang ngeureuyeun. Urang ngeureuyeun mikreh sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanakeun mumuncangan. Alon-alon. Si karacak ninggang batu dete Leres. Kumaha gelas. laun-laun jadi legok Leres. artina anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok kerekayaan serius ieu ulah dibarengan ku heureuy nggih dan Gusti gara-gara dicukurin jadi gini Pangaruh dicukur ke beda rumantu. seun cikaracak teh pain pancai anu nyaclakan kana batu ya cai anu nyaclakan kana batu tapi ku konsisten ku terus menerus batu anu sakitu teu asna oge teu burung ngedelewok Tebelung legok. teu burung legok nyaeta konsisten dina rupaha pagawean tageuning tangtosna Gusti Cobi. da kaula oge ngijir seueur keneh PR-PR anu teu acan rengse di antarana boh pangwangunan boh tina kasehatan boh tina walungan anu kotor keneh masyarakat teu acan sadar kana lingkungan masih keneh micieun runtah di mana wae Masih kana sok Ya. mana sokna kula runtah ge. kabersihan masih keneh patuding-tuding Ya. silih andalkeun can aya sahak jeung sakawajiban tangtuna oge ieu teh keur dicontohan ku urang
salaku pejabat di negara tapi punten Gusti bilih kumawantun alus eta teh. Sae aden atuh. Eta masukan anu kudu nepi kata cilik kaula. Nu dipalar ku diri kaula ulah ukur ABS asa babe senang laporan tapi ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lain. Sawujrat. Leres timbalan. Naon sabab? Ya. Tingali kana tangtungan diri urang sorangan. Ya. Yen urang teh mayoritas di negara Parang Sewu teh wujudna diu. Awakna buta, dirina terang rasaksi, anu cek pala sipah yen ai buta teh hartina teh poe. Ya, leres. Setiap jelema atawa setiap makhluk anu poek hatena dina laku lampahna bujeng hingga nyaah ka batur diri sorangan oge diantep teu dihargaan. Ya. Diluli-luli jeung sajabana. Tak. Lamun urang keur mah wujud urang buta kata euwah kawas iblis yakin cek masyarakat bakal manang abong kena wujud diu laku lampah ples we buta. Payus kapatutna. Surup kapatutna. Leres. Ta ieu anu ku urang kudu digaris bawahi. Urang ngeureuyeun, urang nikreuh, alon-alon asal kelakon. Kadar rahayat demo itu ieu nembongkeun kaprihatinan diri. Urang kudu sagancangna neangan leka anu konkret anu proaktif sagancangna urang tindak naon rupaha pangabutuh rahayat. Leres ulah. Ya, timbalan. Dan numutkeun katerangan anu tangtu mah Gusti teh maha tingali maha uninga bujeng hingga kana lengkah paripolak manusia kana uteugna ati uninga. Leres tah ku kituna ongkoh anu jadi motivasi jeung dorongan kaula teh nyaeta kulantaran dicontohan ku para karuhun anu parantos ngantun. Karuhun anu parantos ngantun teh maksudna pejuang-pejuang baheula. Leres timbalan. Kolot urang baheula. Sirina tutunggul nu parantu di luhur kubur, tetenger nu ngahempak di taman pahlawan, lain tutunggul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi kudu ngeusi kamardekaan ku karya-karya anu nyata. Anu terpuji. Sabab para pajuang mah dibelaan paeh poso, dibelaan kuyang getih, teu saeutikna balik tinggal ngaran ka lembur. Tapi buah tina perjuangan eta ngawujud kamardekaan negara. Ya. Piraku urang selaku nonoman tuturus lakuna, urang nepi ka goreng digawe, cacak urang dipenta teh kesang tanaga jeung pikiran. Leres Gusti. Ya. Timbalan. Tah di dieu ku ayana urang daek digawe anu sanyata-nyatana. Ulah loba syaur tanpa bukur, ulah loba nyarita tanpa kenyataan, tapi ngeureuyeun digawe jeung ulah nepi ka pencitraan. Pencitraan kumaha? Ai pencitraan teh abong kena hareupeun media mah ngomong hade, orasi hade. Gawe HD tempo teu diliput media cicing digadagna. Kalah ucang angewe kula. Ta eta teh penyakit masyarakat kitu. Marukan. Satiap jelema oge laku lampahna kitu, tong bujeng hingga nyawang kanu anggal dina diri urang we di ieu karaton. Tempo babu. Babu kumaha? Katempo ngaliwat kaula beberes kursi meja di sapuan di kamocengan. Daek ngepel aya dunungan. Rajin da aya dunungan. Tempo dunungan eueuh live TikTok ka itu. Hare-hare we teh bawa dunungan maksudna. Jong-jong. Ya, timbalan leres. Ta ieu laku lampah anu bakal kaituna mata goreng patut lamun urang katohyan
da gening kitu sabuni-bunina nyumputkeun bangke yakin bakal kaangseul kitu oge laku lampang selaku pamimpin. Ya, leres. Kacontohan di negara anu lian. Ya. Negara anu lian pernah negara manusia. Anu eta negara manusia teh disebut negara subur makmur, gemah ripah, loh cinawi aman santosa, kerta lan raharja. Cek lagu teh mah ngelahan mah teu syirikna ngalungkeun rok-rak jadi cek lagu teh mah bukan lautan tapi kolam susu ku subur-suburna negara. Ku sugih-sugihna negara. Tapi patumpang tindih patojaiyah jeung rahayat di eta negara. Ai alamna subur tapi rahayatna malarat. Walurat rakyatna seueur nu sangsara nu balangsa. Ana ditempo ku kaula si horeng si mana horeng. Pamimpin-pamimpin di eta negara teh si horeng lobana teh pamimpin-pamimpin borangan. Borangan teh sieunan. Sieun maksada lain sieun ku juri, lain sieun ku onom, lain sieun ku kunti, tapi sieun di dieu sieun teu beunghar. Sieun teu gablek imah gedong. Sieun teu gablek proyek gede. Tina loba kasieun anu teu mahna tega ngahalalkeun kana sarupa cara anu teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rahayat dilegleg kana saku pribadi sewang-sewang. Jadi kahirupanana teh jomplang antara pejabat jeung rahayatna, nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Nah eta bulan ya, leres. Imbalan. Rahayatna nepi ka ngunghak. Ngunghak. Rahayatna nepi ka ngalelece ka pejabatna. Bari ngajebian. Da kulantaran pejabat-pejabatna loba jalir tina janji, loba sulaya tina carita. Ya. Kahiji, kaduana ongkoh panginitan demi rahayat, tapi geus jadi nyekek ka rahayat. Ya, leres. Sabab dina media itu ieu tingali rahayat didengkek itu ieu. Perekonomian apung-apungan, rahayat dibebanan pajak anu beki dieu beki tahun ka tahun naik jeung naik. Ya. Malah cek warta mah ngadenge pisan. Lamun aya tanah 2 tahun diantep milik negara. Eta bulan. Lamun aya tanah 2 tahun nganggur milik negara. Lamun aya rekening 3 bulan nganggur diblokir. Ya. Tapi rahayat nganggur tahun-tahun diantep ku negara. Jadi palire bulan. Ya. Rakyat eueuh pagawean. Padahal mah didege samikeun we Gusti atuh. Naon? Nya upami teh pamajikan nganggur teu dicook ku pabesar lakina. Cokot ku negara. Nya ngara bisa melayan anu sajen anu leuwih ngora abdi. Oh, sedih kepret poe ngomong teh. Ya. Ya. Nya timbalan. Loba kejadian-kejadian kahiji kitu. Kedua, setiap lini, setiap usaha dibebanan pajak. Jeung deui kaaneh-aneh nama ayeuna kalagu-lagu mentai royalti. Cacak-cacak lagu anu biasa disorakeun di kafe, di restoran, di tempat wisata. Ya. Atuh temahna kafe-kafe, restoran teh mung nyetel lagu-lagu ganti ku sorak manuk. Rajen diganti ku sorak manuk kudu minta royalti. Aya we pajak jeung anu teu mana lieur ieu teh. Kaituna ku lagu teu beunang, ku kicauan manuk teu meunang. Da sidik make pajak.
tungtungna naon nu didengekeun di kafe nyata orasi janji manehna mangsa can jadi pamimpin era teh ya ironis kayak itu leres ya tak ieu teh sarua jeung ngahyanat ka rahayat memang lamun ku urang di papakuran mah setiap negara-negara teh kabeh oge bangsat maksudna setiap pemimpin kabeh teh bangsat setiap pemimpin kabeh ge bangsat tapi bangsatna ka negara luar carana ngajajah ya dan eta negara mah lain jadi ngajajahna teh lain ka luar negara tapi ngajajahna teh ka rakyat serangan anu tungtungna rakyat dianggap jajahan ku manehna eta nu salah kaprah teh ya leres tumali ngeunaan eta karetek hate kaula anu ngunek-ngunek di mangsa harita nepi ka ayeuna can rek kedalisa teh nyaeta kulantaran kaula teh aya teungeunah hate teh teungeunah hate kumaha apal maneh negara Amarta teh negara manusia di alam marcapada ya leres ari alam marcapada teh di lobana mayoritas manusia ya tak ai manusia munggu syek mimiti dijadikeunana manusia teh dieun tina opat unsur opat acining hiji acining seuneu dua acining bumi katilu acining cai kaopat acining angin ai bangsa urang mah di hiji aci nyaeta acining seuneu ya tak ieu teh teungeunah kanu jadi hate kaula nah ieu teh urang bangsa urang teh ukur tina hiji aci ai manusia mah tina opat anu tungtungna teh kaula asa teungeunah naha pangeran nepi ka pilih kasih asa diwilah tak ku kituna da urang teh boga kawasa da urang teh boga kasaktian sabab jin sakti setan kumawasa ngan cenah melalui mulia tibatan manusia ngan mulia di dieu mulia teh naon da sapanya nyunyuhun hulu anu ieu kaula mah ngarti teh ngeunaan kasaktian sabab kahiji tina sakti jelema bakal mika gigis kadua tina harta bakal diajen mun beunghar ai mulia naon ya imala ta nguriling weh ka tepis miring anya celang ka padesaan utawi di wewengkon marcapada di alam dunya aya hiji negara katelahna negara Amarta anu eta negara Amarta teh ceuk beja negara superpower negara adikuasa dupi raja nasaha negara Amarta teh ai kakasihna teh Yudhistira ya ngelah Yudhistira salah sahiji Pandawa tina 5 salah sahiji Pandawa tina 5 sabab ai Pandawa teh diantarana hiji Yudhistira kadua Bima katilu Arjuna kaopat Nakula kalima Sadewa ya beres tah anu ngawasa lanceuk panggedena Yudhistira ditalung ti ku diri kaula anu ceuk beja hiji arajaan dia Palamarta jeung deui hiji negara anu teu bisa dijajah kulantaran eta negara teh boga jago gaduh jago ngaranna teh nyaeta Pandawa nu kadua
jeung Pandawa nu katilu nu kakasihna teh Bima jeung Arjuna. Yo, eta Ya. kamelana teh. Kahiji ya. Kadua boga hiji mustika anu dipake lambang kagungan negara Amarta. Nu ngaranna teh layang Jamus Kalimusada. Layang Jamus Kalimusada. Eta lambang kagungan anu dipake ku negara Amarta anu jadi ageman keur maranehna anu cenah mah teu bisa dijajah ku negara-negara lian teh sajabat ti keamanan teh boga eta. Yo, nganggem eta. Da sabab cenah Pandawa mah kena lara ora kena pati hese di ala larana ngan babari hese di ala patina ngan babari di ala lara. Ya, tah kaula teh datang ke negara Amarta. Ya. Init ngedemit lumampah nyiluman. Yo, Iraha saudara angkat. Iraha Gusti mangsa bulan tukang. Loh. begini. Basa teu aya teh salira. Sanesna Dharma wisata lain. Sanes ameng bulan. Init ka negara Amarta. Nguriling di tempat-tempatan. Neangan informasi. Dikeresakeun kaula asup ka karaton nu katelah keraton Indraprahasta. Yo, Keraton Indraprahasta teh anu cicing di puseur dayeuh negara Amarta nu dikawasa ku raja negara si Yudhistira. Tah panggih jeung hiji pusaka di Karang Kacimatan nu ngaranna teh layang Jamus Kalimusada. yo. Tepang ningali ceura lain ningali deui ku kaula teh dipaling. Wah, di sana bulan tuh. Dipaling nya. Ulu. Das. Gusti maling eta pusaka tah ieu juntrungna. Yo. Ulu Gening eta pusaka layang Jamus Kalimusada aya dina panangan salira. Eta jirib nama. Waduh. Moal jadi mata kitu. Oh, ya. Cobi. Ieu teh mustika layang Jamus Kalimusada. Ieu naon eusina? Deui eusina mah. Can pernah muka dan ningalina oge kieu tinggal tutupan ku lamak bodas. Kulabot bodas ya. Waduh. Ya. Janten kumaha itu maksa sama kenyang maling. Hayang uji, hayang mentes. Kaulah teh dipaling ieu layang Jamus Kalimusada. Yo. Ya. Kabeneran mangsa rek balik kaulah teh ningali Bima. Yo. Eta. Bima Pandawa nu kadua jangkung gede jelema. Ya. Ya. Jika Om Alek jangkung gede nanti. Eta teh. Ya. Ya. Kaula ningalikeun jirim kaula. Ya. Kita mau Panasaran hayang nyaho mecak ilmuna da mangsa hareup teh keur paduduaan di perjalanan. Pasea kaula jeung Bima salira teh nya telak bulan. bahasa harita pipi salira teh di korawot teh eta teh ku Bima. Aduh suga teh ketuang garwa eta teh. Paingan ketinggalan. Nya Baru teh singar narosnya. di korowot ka cakar. Da boga kuku pancanaka. Ya. Tuh. Bener kaula teh lir muning lerakitan kuda papasangan pasea jeung si Bima. Jam-jaman. Ingat weh aing teh kana Purwa Daksina. Purwa. Rupi Purwa wiwitan Daksina wakasanana. Ingat aing kana pusaka nu geus dipaling ku aing. Tuh. Cakel ku diri kaula. Ditingangkeun pangkitik kaula ka manehna. Na atuh ngejuprak manehna teu aya tangan pangawasa. Leuleus lir kapuk kaujanan kapas kaujana. Tuh. Ngaluguru. Ayeuna kurang ngerung di pangberokan.
Ya. di asupan nyata di jeroning caloncong wajah anu eusina obat bius ya Seolah-olah diracun. mangsa dicara ku aing si Bima geus teu walakaya gurang gerung aing lumampa ngan anu dicuriga aya nu mentangkeun panah ka diri kaula untung kaula ngagiwar kakenca barang red katempo jelema kasep Kasih. Bapak Trisno lain Sana. nyaeta si Arjuna Arjuna Jo. dupi Arjuna teh Panawa nu katilu nu pangkasepna Panengah ta. oh jika Bapak Trisno Bapak Kades heuh Laras atuh. mirip-mirip nama aya ngan aya Bapak Trisno mah hideung Ya. ari ieu koneng Koneng eta. tapi rada hideung oge leres Koneng bias. manehna ningali meureun kaula ngangkut lanceukna dialungkeun ku kaula layang jamu sekali musadah ka diri manehna coprak teh manehna ngarempeyak leles lelas Muruk we mantap. tah ayeuna dua kasatria urang nagara Amarta aya di pangderokan hasil tina maling di layang jamu sekali musadah Gini kan. Lanjut kalau ya. Bingah Amar Watasuta Bingah Amar Watasuta Bingah na kagiri-giri ya kagiri-giri ingkang samya hamidanget kasauran sang nalendra abung kena parantos tutas dinang didikan kasaktian kamandragunaan jeung kamanunggalan salira panjenengan luar biasa kuat ka ditambul ku salira sorangan matak naon pasihkeun ka kaula da junior kene maneh Ya. Can main. jeung kabeneran we jalanna kudu kitu Jo. Laras. jadi era urang eueuh gawe kang nya kitu Beda satu pajarkeun we teu bakti kadunungan pajah efek geuning kudunungan sorangan Laras atuh. timbalan aduh isin kaula asa eueuh beungetan kaula kasalirakeun keun mah da ieu mah kaula mah tadina ge cocobaan babaledogan efek teh geuning ngabuahkeun tah kulantaran ayeuna tanon geus boga layang jamu sekali musada si Bima si Arjuna anu cenah eta jago kongas ayeuna di calongcong wajah gegerungan minta tulung ya ulah palangnya bela aing mangsa ayeuna rek maparin parentah ka diri maneh oge ka sajumlah tamtama di negara Parang Sewu Jo. supaya nyiapkeun pasukan si kepedang tamsir gada bini Chandra sapanah limpung pakarang ulah tinggalen urang corak ke negara Amarta Jo. Ieu. teu kedah seueur panginten Ya. da tamtama bebenteng negara Amarta na geus beunang is ulah nganggap enteng euy Ulah nyapira. naon margi Gusti sajabati Bima jeung Arjuna cenah aya anu jago oge anakna si Bima Jo. ngaranna Gatot Kaca Tuh gini. Eta. Kakoncar. aya oge Jakatawang aya oge Antaraja Jo. Eta. Antarja sanes Antaraja panggil Antaraja mah paket heuh eta Bisa diskurir. Abimanyu Jo. Eta. jeung deui Pandawa anu tilu oge numutkeun beja mah jago ngan teu kaliput ku media tah bisi ieu mah taki-taki mah kudu Saya goya. posae mah Jo. keprakeun sajumlah tamtama kabeh kering Jo. urang jajah negara Amarta urang cokot harta bandana urang pinahkeun ka dieu bisa kumaheun beungharna negara urang lamun geus kacokot harta bandana. Aduh, paman.
Siap mangga sayogi tenaga mutan kedah iraha kalau mampa poe anu mustari lintang ti ayeuna timbalan sae Gusti sim kuring oge sami bade ngiring aup dina mangsa ieu kabeh kakulung aing ngerek ini sae kaulah sejalo mampa ka pas itu bagus. Rapak Sekar itu bagus nemongkeun kesatuan, persatuan di negara urang kudu dilestarikan ku urang salarea. Gade kacing. Gunungan canpok sia geus ngejebrak. Geus gandeng ti heula menit secara isi itu jagoan nyanyi tukang nyanyi itu. Eta meneh anu juga engang. Anggar maneh. Ngaku naon kitu? Butuh vokalis. Urang mari ripu nyenakol nyanyi narima acara ongko. Kararago karena mah Geus. Itu bagian kesenian butuh tadi kumaha itu. Rata ka ditanya pasukan tamtama geuning. lakin kaseniman nu Gusti apan tamtama mah itu keur ngiringan paskibra. Ibaratkeun bandera upacara nya tapi itu bagian-bagian anu bakal jadi humasna ka payuna. Pikeun nyebar luaskeun ka pasukan ulian. Itu mun. Jadi aya pikir saeunaon ieu teh. Pikir saeunaon ieu teh Gusti. ya Mangga saurkeun. Tong lami-lami tuing. tagado obat Aya naon pok balaka. Bujeng hinga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun kang salira. Alus itu tuh. Kapake. Ya. Bahan Hasyum, hahade. Oh, teh Hasyum. Bejaan kanuliana sajumlah pasukan ulian. Wirehing sang nalendra raja urang teh Prabu Durga Bandala. Sajumlah ais mantri bupati di ieu patempatan utawi bagian keamanan. Bade mariang ka negara Amarta nu pernah di alam marasa pada alam dunia. Bade naon Gusti studi perbandingan lain. Naon? Nyata rek ngajajah negara Amarta. Ngajajah? Iya. Nah, make jeung ngajajah ye. Pikeun ningkatkeun ke perekonomian. Pikeun naikkeun taraf hirup urang negara Parang Sewu. Di henteu da oge urang teh kudu butuh suntik dana anu gede. Beres. Lamun ngaliwatan investor kudu aya timbal balik. Tapi lamun ku cara ngaliwatan ngarampas hak milik batur yakin bakal leuwih gede pangwangunan kahareupna jaga lamun urang hasil ngajajah negara Amarta. Emangna negara Amarta teh negara beunghar bejana. Atuh lamun kitu mah ulah gancang-gancang urang teh kudu neangan taktik jeung strategi anu mateng pikeun ngajajahna. Perkara eta lain urusan maneh. Ngan minta supaya saur manuk kabarna biluk kana komando dari kaula. Laksanakan. Oke, anjing make lain teh oke. Jadi abdi ge kedah ngabantun senjata. kudu atuh Keun bae abdi make toya. Wasia we. Rek make toya, rek make pedang, rek make bedog, siapa nggak bisa sewang-sewang. ya sakamampu masing-masing bulan Ai mana itu tukang rek mau naon?
Panako jeung calung. Oh, panako aja kecrek bener. Tak itu. Bejaan Oliana. Siap Gusti Mangga. Ayeuna. Oke, laksanakan. Urang pada lumampah masing-masing. Hai. Jaga syak hareupeun pati teh heug make Si make adab itu ieu. Ieu mah denge-denge teh menika uyuhan Gusti Pati teh makan oge. jantung api. Aing teh koordinator aing teh. Nu ngasupkeun maraneh ka dieu teh aing. Ketua. Na kumaha sia baung-baung teuing. Kudu santai bos. Urang mah teu kudu make jeung serius teuing. Nya. Kudu happy balahan mah pan jalan pigajieun oge lila kene. Nya. Ayeuna urang kudu happy. Nya. Kudu enyo we. Mamane lamun ngagrup jeung urang. Ngaropong Hayang sabaraha dibayar. yang digaji sama. Uing mengerep, uing mah teu bisa caca-calung. Tong ngahina bisa tebak make jeung di gegap gitu. Udah make juga lah. Ye. Nya. Naon? Ieu teh rek perang, rek calung, rek nabeul. Maneh kudu ngarti. Ari ngaran perang teh ngapoe nenjo getih. Nya. Pisik kokolong lagi pakaka banyak bebenang. Kudu hiburan. Kudu aya hiburan. Bagian hiburan teh tong disepirakeun. Udah dicari ke hiburan teh. Ai maneh. Hiburan mah di mana ge sok dipake Agustusan. Tahun baru. Nyunatan. Maneh boga susuran teh. Eueuh. Jadi melarat. Jadi melarat eueuh. Geus teu sok ka maneh. Urang mah teu bisa nyalung kawas maneh. Urang anu bagian nyalung nama maneh nyanyi. Lagu naon? Eta we ka resep urang mah karek bisa intro teh. Wateun. Apa maneh lagu wateun?